Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu Dini di channel Bahasa Sunda kelas 5. Kumaha hidup teh siap diajar bahasa Sunda? Hayu urang diajar bahasa Sunda. Minggon kamari urang diajar ngeunaan kaulinan barudak tradisional. Tah minggon ayeuna urang diajar kalimah aktif. Nu kumaha kalimah aktif teh? Urang regepkeun sasarengannya. Naon nu disebut kalimah aktif? Kalimah aktif nyaeta kalimah anu subjekna milampah hiji pagawean. Dina bahasa Indonesia tanapi bahasa Sunda, nu disebut subjek teh nyaeta palaku. Sedangkan predikat nyaeta hiji pagawean anu dilakukeun ku subjek. Sedangkan objek nyaeta benda. Katerangan nyaeta pelengkap kalimah, tiasa waktu atanapi tempat. Nu kumaha ciri kalimah aktif teh? Aya 2 ciri kalimah aktif. Anu kahiji nyaeta subjekna milampah hiji pagawean. Contoh kalimahna nyaeta bari andeprok Nana ngaluarkeun beklen tina kantong nu dicekelna. Kalimah tadi subjekna nyaeta Nana. Nana ieu nyaeta jadi palaku anu ngaluarkeun beklen. Saha anu ngaluarkeun beklen ieu? Jawabanana nyaeta Nana. Tah Nana ieu janten palakunya. Anu kaduana nyaeta predikat. Predikat teh nyaeta hiji pagawean. Pagaweana naon ieu? Pagaweana nyaeta ngaluarkeun. Anu katiluna nyaeta aya nu ngaranna objek. Objek teh nyaeta kecap barang. Kecap barang ieu dina kalimah nyaeta beklen. Anu salajengna nyaeta aya nu disebat katerangan. Larap dina kalimah kantong nu dicekelna. Berarti katerangan di dieu nunjukkeun katerangan tempat. Ciri kalimah aktif anu kadua nyaeta predikatna ngagunakeun kecap pagawean. Biasana sok dicirian ku ngagunakeun rarangken barung n atawa nasal ditambahan akhiran keun. Contoh ngawurkeun, ngalungkeun, ngajual jeung sajabatna. Tinggal dina kecap ngawurkeun. Ngawurkeun asal kecapna nyaeta awur ditambahan eng nyaeta n nasal tea terus ditambahan rarangken tukang keun. Ta ieu teh mangrupakeun ciri kalimah aktif. Anu kadua ieu nyaeta ngalungkeun asal kecapna alung ditambahan n nasal jeung akhiran keun. Jadi ngalungkeun. Sami dina ngajual oge aya nasalan. Nah di dieu nu disebut ciri kalimah aktif. Saatos hideup ngaregepkeun naon nu disebut kalimah aktif jeung naon wae ciri-ciri kalimah aktif. Tah ayeuna ku Ibu dipasihan pancen bahasa Sunda kanggo kelas 5 Al-Ghazali sareng Ibnu Khaldun. Pancena nyaeta ngerjakeun LKS bahasa Sunda halaman 8 nyaeta pancen mandiri nomor 1 dugi ka nomor 5. Prak ku hideup baca heula sing gemet tuluy tangtukeun anu mana kalimah aktif. Buledan dina A atawa B. Jawabanna
Oke, ku hidup upload terus dikirim tina tugas di tim kelas masing-masing. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.